Di hiji desa aya keluarga anu hirupna balangsak nyaeta Kang Asep sareng Ciromlah. Isuk-isuk loba pagawean, imah pabalatak boga salaki sare wae lain mah gerah hudak. Apa gerah hudak geus beurang. Naon nyai isuk-isuk karena ambekan lain mah panjenengan kopi. Kopi isuk-isuk hayang ngopi lain mah digawe nyon ya teh hayang geulis akang. Ada atuh nyai da pagawean zaman aya nama harese. Cek, kamari teh kada mutunya, Ciromah dengan pasnya wae sareng Kang Asep teh aya naon nya? Nya aya naonnya ada mutu pasnya wae. Dibuka abi ge, saya nama orangnya seorang sampur Ciromah na yuk. Assalamualaikum, Cek. Yeh, waalaikumsalam Ceu, aya naon menira ruas kieu? Cek lain ayana naon. Hayu urangnya sakasusukan meuli tas lami taranya sehantenya Cek. Nya, ya Ici abi teh hilap penyenak sabun yang sabun atau sakedikna. Nya manggakin dicandakeun sabun. Ibi-ibi teh ngajakan nyeuseut teh ngadon menta sabun lain mah mawa ti imah. Dek, marek nyeuseut ka Ciherang, gerah hudak hayu milu moal. Yeh, lain mah budak teh gerah hudang bae aya bapana ieu. Mananya si ibi teh milila nih semua tadi. Daguan Ceu. Dia buat baeud wae tara biasana buat baeud aya naon? Biasa Ceu salaki abi teh gawe. Mak. Mak. Ditinggalkeun ieu mana? Pak, ari mah ka mana, Pak? Oh, indung maneh mah tadi dihudangkeun hararese, jadi we tinggalkeun nyusu. Ye, dah nyantos nuturkeun ka emak. Maah rek nuturkeun rek buyang. Mak, deden neangan beulah nama. Deden hayang buyang ah. Ari tadi diajakan sare wae, heg rek guyang mah. Pemandangan ini indah kieu, Bos. Ketika itu anu lari itu Heeh tuh. Jati. Ini ceh. Itu kali. Jadi tiga parawan kayaknya. Tadi orang kali. Itu tinggal. Nah, di mana sawarawu? Tahu itu Randa, itu parawan. Ini pemajikan si Asep. kemana Anu sok eta nginjem pinjol masih ditagih kan. oh Asep eta di gimana caluta Tak eta. Kurang betawe aneh gitu. Tapi jeung urang. iya Mana mentong? Mana ieu tah? kemu Mana seburu buru. Yuk, Neng. Ini garelis Mami gua ameng atuh. Ya. Aduh, preman teh di bejaan teh kitu wae. Preman, lain mah sarolat kana goda awewe. Ustad. Ya Pak, bre salat abi. Bayarnya Pak. ya mangga Neng, Pak bare alola nya. Ayo sadayana geura arwe bising hujan. Arwi ayo deden ayo deden.
Enjingna Bu Romlah langsung ditagih ku ibu kontrakan ku margi tos teu mayar acis kontrakan 3 bulan. Nah guys, ieu nu tara mayar kontrakan teh geus 3 bulan. Ya Allah. Iya Mas Ceromlah teh. Mana ya Ceromlah? Ceromlah! Bayar kontrakan. Geus 3 bulan nunggak. Yeh, ning aya ibu mangga Bu lebat heula isin aya tatanggi. Iya, coba bayar isin ku tetangga bayar kontrakan geus 3 bulan. Bu nyunkeun waktos we 3 dinten deui mah teu acan aya acisna. Terus ku abi sukan abi ka dia deui. Tah aya 3 dinten ku abi sukan bayar waktu eta duit kudu geus aya. Yo, akal hudang. Ngadang eta tadi ibu kontrakan, era tuku tetangga. Mana tuh nyai isuk geus ngagandengkeun. Ya juga itu panggalikeun gorengan. Cek nyaho teu aya gosip pan Ceromlah meni hot ieu mah. Duit 10.000 mahikan nu naon? Geneng ceu aya jelemana. Ini aya jadi dari ya. Ceu hoyong gorengan 5.000-an. Nya sakedapnya ngantosan heula bade ngadonan heula. Ibi meni cangkel, hayu orang ngiring calik. Ibi ngiring caliknya. Sabari ngantosan gorengan, ibu-ibu langsung ngabahas tentang Bang Emok sareng iraha wae kumpulan Bang Emok diayakeun. Ye ece, minggu kamari ge abi teu kumpulan kumahanya. Ah teu nanaon ari tos mayar mah. Nya ce, ieu gorenganna dihijikeun nya. Oh nya, yuk ati payun da Ceromlah mah teu acan. Saentos ngebahas Bang Emok, Ceromlah langsung penasaran naon eta Bang Emok. Jadi Ceromlah langsung naroskeun ka tukang gorengan. Nya teu apal Bang Emok ce, biasa ibu-ibu di dieu mah sok ngarinjem Bang Emok ce. Emang ketuana saha? Oh binunung eta apal atuh. Oh nya ce, ieu gorenganna. Ieu ce angsulana. Di desa ieu teh ning aya Bang Emok, arek teu beja kasih akang. Kang ka dieu heula nu rek diomongkeun penting. Ya Kang, urang nginjem Bang Emok yuk meh beunghar. Tah bener nyai, kunaon teh ti bareto. Sok minjem sengoba. Tah Kang gorengan teh nyai rek ka imah cenunung heula rek daftar. Duit goceng mah kan nu naon. Rek ka imah cenunung penting ieu mah. Ceu ka dieu heula rek ngobrol. Naon deui ceu? Ngira reuas. Ieu Bang Emok teh abi bade ngiringan. Amunnya kin ku abi dituliskeun. Ya tapi kumpulanna di Ceromlahnya, kin abi ka ditu jam 3 sareng sanesna. Ya muhun abi bade siap-siap heula nya. Deuh, aya Kang Asep euy, orang diajakan pinjol ah. Kang nuju naon euy, ngopi atuh. Saentos nyarios panjang lebar, Kang Burhan langsung ngajakan Kang Asep jang nambut pinjol. Yang geus mending ngiluan pinjol jeung urang.
kelami Kang Burhan langsung ngadaptarkeun Kang Asep yang nambut pinjol. Saentos didaftarkeun Kang Burhan langsung uih kumargi acis nu ditambut di pinjolna tos cair. Kewe ditelepon soalnya ieu duit geus cair. Aya Kang. Lah ampehan lah motorna hariwang. Cek, apa Ciroma tuh Ibu Mina di mana? Oh, jika nama Ciroma Kak Asep, kan ayeuna teh nuju butuh acis. Pertasan weh. Itu tuh ibu paling ditubuh Mina. Nya lah di mata ya dari Mina Ciroma teh sudah ya unggul hiji Nah, istri Pak Asep. Oh eta Bu Mina. Nya atunya nuhun ya Binya. Bios abi eta parkir di dinya. Nya atunya. Geus-geulis can nya ieu teh. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Cala lagi dari Bibi. Alhamdulillah. Nih serem banget gitu, abi ge apal bade cala lair. Yah, Cela, nu mana ieu teh Ciromlah teh? Iya. Oh iya, Ciromlah teh coba abi ninggal heula KTP-na. Oh iya, kedapnya kok abi tulis heula. Sahaina nu bade bayar sakantenan sok buru. Iya, Bi. Oh nya, mohon Ibu. Mana ya? Ya deh, ngomongin receh kieu. Aduh, ayeuna. Iya Bi, 2 minggu. Ah, 2 minggu. Iya Bi, dikit kami 2 minggu. 2 minggu. Nya. Nih, ayo Ciromlah teh dari nemut baraha. Ah, mau seueur bari 10 juta weh. 10 juta sakedik. Iya ya, boleh 10 jutanya mana bayarnya tong susah-susah. Masih maisukan. Iya, tong kitu. Tanya Bu, aya nama entos balalaya, tos cala lain mending aya nama orang sumpah nasabah heula nya. Sumpah nasabah. Sumpah nasabah. Saya berjanji. Saya berjanji. Jika saya tidak mampu membayar angsuran Bang Emo, maka saya akan nuker kebon saha. Antosnya ece abi bade uih heula tong haralilapnya bayarna tong susah-susahnya tong sok nyerakeun nya. Abdi uih heula nya ecenya mangga atuh payun. Ngap payun, Ibu, payun. Aduh Ibu mangga nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru-bar. Iya. Tiaranya. Iya loh. Nah, hilap bayar. Iya. Hilapnya Nya. Mak, aduh cair Mak, hayang mobilan, hayang baju, hayang sepeda. Geus mah hayang eta, Mak. Loba ka hayang icing mah heula rek ngagaya, arek meuli emas. Enjingna bos pinjol langsung ngajak Ameng Neng Anita anu keur sawengi pependak di Ciherang. Gabut euy. Jemput Neng Anita.
Deh iya lah nya, umi dengan kita teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bade naon, A? Saya naon nih, bari ngajak among weh. Bade amang ka mana tuh? Kadinya weh nu caket. Ayu, A, tapi tong meetingnya bising kaburu Bapak Uwi. Entos hayu neng. Neng, naon perbedaanan neng sareng gula? Naon? Saya perbedaanan seru-seru manis. Neng masih ramah mana ya? Ya. Terusan ada di neng. Punten, mang badainya na rambutan no kamari. Oh, anu kemari 10.000-an. Nya. Siap. Oke. Atas mang. Atur nuhun. Atur nuhun mang. Mangga. Nih iya rambutan teh. Ya, ayo, A, bising Bapak milarian. Mantap sih. Enjingna saantas acis Bang Emokna cair ceromlah sareng keluargana langsung balanja sareng meser emas. Dan udah ngaborong mumpung loba duit. Mama yang iya, Mak. Tuh emak mami. Tong meuli mainan mending meuli dahareun mes seubeuh. Mama iya naon, Mak? Ya eta mah susu jang hamil. Sok rek meuli naon? Oh, mau susu Ah, benar Pak eta. Ya entong mahal teuing mending ieu. Wih, yang iya. Wih. Ya itu dijual. Itu gak dijual kan? Nah, itu aja. Ece, rambutan tinggal di barerem, kagantian yuk. Ayo, Mbak bisa tanya? Itu bisa. Ya aku udah bisa beli barang kieu. Ece tinggal di Ciromo terus di mana nanya? Biasa bat rumah tas cair Bang Emok beli emas biasa. Ya.
nah halangan jalan. Mana sana ke sisi. Orang di tengah jalan. Halo, coba deh kamarana. Pada masa rambutan yang bareng. Pengen pada nempok mas ya, pada nempok itu tuh. Ini aratelnya seabong usum hujan. Ayo ibu-ibu ti payun. Enggak sih, ayo ibu-ibu orang nempok rambutan. Ayo. Dan hasenanya parkir ke sisi. Wah didinya jangkok itu jalan umum. Duh Kang duitnya saeutik deui tereh beak. Sarua IG nyai pinjol can dibayar 50 juta deui. Kamana ya Ciromlah teh? Janji 3 poe geus lewat. Ai gaya elit. Ciromlah teh. Ya. Ciromlah! Keluar sia. Ciromlah! Duh Kang ibu kontrakan geus datang ya janjina 3 poe. Jatuh geura buka pantau atau buka heula masna. Mana duit kontrakan teh geus 3 poe nunggak? Isegana kayak jadi bu sosialita pisan. Asep. Si Asep. Mana si Asep? Akang itu aya saha di luar menisieun. Oh nyai saha. Ya ini emang Yosep. Kau orang Yosep, mana pau kau orang? Bayar utang. Ye geula bos. Duh nek nagih Ciromlah meni hese mah nagih Ciromlah mah. Iya ibu, bapaknya naraon ieu teh. Tah ieu si Asep pinjol cari bayar-bayar. Nuju ieu tang nagihan kontrakan geus 2 bulan can dibayar. Kusabab Ciromlah sareng Kang Asep teu tiasa ngalunasan sadaya tagihan, jadina bos pinjol turun tangan langsung ngusir keluarga eta sareng nyita bumina. Jos saya mah mangkat bawaan baju keluar. Guru. Pak ini pada ke mana Pak? Ke apa tuh jam? Akal sih unjam-injam pinjol. Ah mana gini bang emok. Samepet-mepet na arurang lamun keur teu gaduh artos tong nepi ka nambut ka Bang Emok atanapi pinjol sabab bisa nimbulkeun konflik sarta ngarusak harmoni sosial di antara warga desa sareng rumah tanggi.